Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta simkuring Nopi Hendayani tahun ajaran 2025-2026 nyangking kalungguhan janten kepala sekolah SD Yayasan Angkatan Sunda Hiji Pasireutik. Mugia salawasna SD Pasireutik dina aya kawilujengan langkung nanjer deui. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta simkuring Lina Nur Awalin. Simkuring mancen tugas janten wali kelas hiji A hiji B. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami simkuring Nadia Siti Jahroh Habibah, mancen tugas janten wali kelas 2 tahun ajaran 2025-2026. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun wasta simkuring Amelia Prasetyani simkuring mancen tugas di kelas 3A. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Nepangkeun wasta simkuring Siti Suswati simkuring di tahun ajaran 2025-2026 mancen tugas janten wali kelas 3. Hatur nuhun. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta simkuring Dela Isna Amadina simkuring ngaulang kelas 4A. Semangat sadayana. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wastapun Agus Mulyana dina tahun pengajaran 2025-2026 simkuring mancen tugas ngaulang kelas 4B. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta simkuring Lina Nur Lailawati simkuring dina tahun ajaran 2025-2026 mancen tugas janten wali kelas 5A sareng guru bahasa Inggris kelas handal. Ayo chat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun tepangkeun simkuring Bu Anti Febriani Jurusan ajaran 2025-2026 simkuring mancen tugas janten wali kelas 5B sareng guru bahasa Inggris kelas 4 sareng. Hatur nuhun. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta simkuring Bella Dwi Komala simkuring mancen tugas di kelas 6A. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pangkeun wastapun Ayi Mulyadi di tahun pengajaran 2025-2026 simkuring mancen tugas wali kelas 6B prestasi kahiji budaya juara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng sumping kasadayana murang kali tahun ajaran 2025-2026 nepangkeun wasta Umi Jiji Juwaria Umi mancen tugas guru PAI. SD Hiji Pasireutik prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun wasta Abdi Yoga Jansa tahun 2025-2026 Abdi mancen tugas guru PJOK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum sampurasun nepangkeun wasta Enjang Cahya mancen tugas dina pelajaran penca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun kami Abi Sulaiman pelatih pramuka SDIAS sareng pustakaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun simkuring wasta Iwan Ridwan ngawulang eskul karawitan.
Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun simkuring Yadi Supiyadi di tahun ajaran 2025-2026 simkuring jantan operator sekolah di SDA Siji Pasir Leutik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta abdi Tanti Agustini mancen tugas janten tata usaha di SDA Siji Pasir Leutik. Prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun wasta simkuring mana riksa sekolah SD Yayasan Asuhan Sunda Pasir Leutik. SDA Siji Pasir Leutik, prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun nepangkeun misi kuring sariman mancen tugas di SDA Siji Pasir Leutik salaku riksa sekolah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDA Siji Pasir Leutik, prestasi kahiji budaya juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping ka siswa-siswi SDAS Siji Pasir Leutik 2025-2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SDA Siji Pasir Leutik,